pamajikan salah sautik tajong, pamajikan salah sautik pupuskeun gelas, tunggul panto, toyorkeun kepalana. Astagfirullahaladzim, Pak. Ittaqullah, Bapak sing sieun ku Allah, Pak. Istri Bapak ini amanah dari Allah, Pak. Istri Bapak ini bukan pembantu, Pak. Betul, Bu? Bapak-bapak malotot ke aing. Ibu-ibu, iya. Laki aing balik rajaban isukan pasti ngejo, iya. Percuma haji kau lakukan, percuma zakat kau berikan, kalau kau suka melawan suamimu yang kepayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam madamatis saraya wal baroya walikafatil insi wal jan wa ja'alana fi hadhihi lailatil mubarakah min walimatil isra'i wal mi'raji ala sabilil iman. Nashhaduhu wa nahmaduhu ala rasulil mustafa dawil huda wa tibyan wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqih sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina salaku li hadratil irfan wa ba'du. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Qala Allah ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtaduna wa yattaqil muttaqun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil
masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala aidan inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi lain sallu alaihi hatuma Allah coba itu lu alaihi kan ya kegenahinnya jawabna ya sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah tak kieu kan akibatnya juga gagal fokus teh. Ai terkesima tuh dah. Ibu tukang bangunannya. Soalnya ibu membangun cinta di hatiku. Maka ayat terkesima segala mereka ini barang-barang sing kompak jawabna sallallahu alaihi. Siap? Coba barang-barang. Itu malah yang terkesima ya. Ya ibu tos dahar cak lapar ke urang ge bieu dahar heula mah. Mohon maaf lahir dan batin ayahanda bunda segmen belah dia jisim kuring lain rek kajak kurai heureuy sajujurna Pak. Tapi jisim kuring mumajak nu hadir di ieu tempatan. Mari hadirkan Rasulullah di mata kita, hadirkan Rasulullah di hati kita. Sangkan sadayana mampu khusyuk ketika baca sholawat ka Kangjeng. Moga-moga ku barokah sholawat tu dibacakeun berjamaah anu kahiji naon rupa hajat jeung maksud urang dikabul ku Gusti Allah. Amin. Anu kadua ku barokah sholawat tu dibacakeun berjamaah moga-moga jaga di yaumil jaza urang sadayana sing meunangkeun syafaatul uzma daripada baginda Nabi Muhammad.
Balikan di bareng-bareng jawab sholawat sing kompak, sing fokus, sing khusyuk, sing semangat. Siap? Siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'an syani wa daraji aqfatan yaji rotal ya ungailal judi wal karami ya ungailal judi wal karami. Mangga sadayana ya Rasulullah. Syatah ngajar dong. Ih, mun eueuh gawe na. Potong ku aing gajihna sia. Oh, ulang bae. Ih, pikiran naon sih. Balikan deui siap? Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'an syani wa daraji aqfatan yaji rotal alami ya ugailal judi wal karami ya ugailal judi wal karami. Sadayana ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'an syani wa daraji armatan yaji rotan alami ya ugailal judi wal karami ya ugailal judi wal karami. Angkat pandanganna Rabbi falfana bibarakatihi wahdinal husna bi hurmatihi wa aminna fi tariqatihi wa mu'afatin minal fitani wa
sahbihi wa sallim. Sadayana salawat Allahumma salli Allah ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati Allah abdani wa kifaya wa nuril absari wa afiyatiha Allah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaika wa nuril absari wa diyaika wa ala alihi sahbihi wa sallim. Sadayana baca salawat Allahumma salli Allah ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaya wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya siap ngadengekeun ceramah setengah jam siap. Sajam 2 jam 3 jam nepi ka subuh nyada aing teh wayang goleh tapi alhamdulillah ibu masyaallah tabarakallah Kang jisim kuring dina ieu kesempatan ngaraoskeun bingahan nu ka kiri-kiri bingahan nu amarwah tasuta gunung Himalaya ageung-ageungan manah jisim kuring dina peuting ayeuna nu ngajadikeun ka bingah pikeun jisim kuring ningali antusias urang dieu kana pangajian sangatlah luar biasa. Alhamdulillah bahwa ningku luar biasa serentak ketika saya lontarkan satu pertanyaan ternyata tanpa musyawarah orang dia nggak jawab timimiti budak nepi ka aki nini orang dia mah sanggup ngadengekeun pengajian mulai jam sakieu nepikeun ka subuh. Alhamdulillah ya siap serius nepi ka subuh siap nepi ka subuh siap. Mangga ibu jeung bapak di dia darariuk nepi ka subuh. Urang marek balik mah. Doakeun neulanan sim kuringna sing sehat amin. Ya robbal. Ngimpi payun anu puji sim kuring dipihormat kersana murattibil auqat. Juru catur pengatur waktu pembawa acara garis miring Bapak MC. Garis bingkeng Bapak protokol anu dina jero sarungna aya kolor anu dina jero kolorna aya kohkol keur ngarengkol penting tadi mah hareudang ayeuna tiris nyaji teh keuna tong dipareman sok ngesang aing engke anu muga-muga ku Allah sing ditambih-tambih kamuliaanana amin. Wabil khusus segenap rengrengan para alimil ulama, para kasepuhan, para kiai ajengan asatidah teristimewa al-mukarram setempat alladzi lam yudkar ismuhu ta'ziman wa takriman lah
anu pangapunten teu tiasa disebutkeun namina hiji-hiji dibilang saurang-saurang anu sami tokoh agama khususna anu aya di wilayah kampung ya sawet umaulah molotot aja. Eta maksudna Tegal Kadung. Intina urang doakeun heula dulur urang sadayana ieu para masyayikhul kiram, para guru-guru urang sadayana khususna nu hadir di ieu patempatan ya Robbana muga-muga maramtena sing diparaoskeun yuswana kalayan yuswa anu tawilah amin. Sing dijembarkeun milik rizkina kalayan rizki anu barokah. Kulawargana sing sakinah mawadah warahmah. Marurang kalina sing saroleh tur sarolihah biasa istiqomah dina ibadah getol pulang anting nincak tanah suci Mekah akhir hayatna sing husnul khotimah kalayan di akhir hayat sing nyandak dua kalimat thayyibah yakni kalimah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur amin ya Allah ya Rabbal tekakantun aparatur pemerintahan minal adnal wilayah ilal a'lal wilayah tiwit bawahan nepikeun ka atasan baik sipil TNI Polri wabil khusus aparatur pemerintah setempat Bapak RT kali RW na Bapak Kades umpamina aya para tokoh masyarakat para tokoh terkemuka pemuda harapan bangsa pemudi harapan pertiwi as'ada rahimakumullah tekakan tundulur urang sadayana anu hempak berbayak sadieu patempatan bah kalayan sadayana raridho lillah kita amat ngalengkahkeun dua sampeana ngepatkeun dua pananganna hadir di masjidna Allah tujuan daya sanes urang ka dieu teh tangtos sadayana pada boga tujuan anu mulia betul leres Bu tinggal heula kapayun urang lempengkeun heula niatna hiji dulur urang ka dieu teh sajahayang menangkeun ridho ti Gusti menang rahmat ti Gusti malah mandar hayang menangkeun magfirah ti Gusti ngalangkungan syariat tolabul ilm mudah-mudahan salengka saparipola sabobot saigel sapihanean hiji sing jadi kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana amin ya robbal anu kadua dulur langkah pengorbanan perjuangan urang sadayana ibu bapa nu samodel kieu moga-moga diri urang keluarga urang lingkungan masyarakat urang teh hituna bangsa negara Indonesia anu tercinta ieu salalawasna mudah-mudahan masih aya di dapanang payungan Allah Subhanahu wa taala amin. Terakhir muga-muga naon rupa nu geus dikorbankeun ku urang sadayana dimulai harta harti tanagi katut emutanana demi nyukseskeun ieu acara ya boro-boro di akhirat kan di dunia kene Gusti ku Gusti sing buru-buru dibales kalayan balesan anu berlipat-lipat ganda amin amin ya robbal ibu bapak jamaah anu dimuliakeun ku Allah ieu acara daya sanes yantian titi kamari ditunggu-tunggu tibareto masyaallah dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj leres bilih hoyong kuninga ibu bapak diantawisna anu ngajadikeun asbabiah di Isra jeung di Mi'rajkeunana junjunan urang sadayana anu jenenganana Kangjeng Nabi Yuna Muhammad jadi Kanjeng Nabi teh ibu samemeh di Isra jeung di Mi'rajkeun ku Allah anjeunna nuju kaayaan lara tunggara sedih kabina-bina Pak prihatin yang sangat nyata kenapa
Rasulullah sedih sabab Kanjeng Rasulullah teh dikantunkeun kedua mustikana. Pertama ditinggalkeun kudu janten pamana tercinta yang senantiasa menemani dakwah Rasul, ngadekek, ngabela, bahkan jadi bodyguard Nabi ketika Nabi dakwah. Tiada lain dan tiada bukan beliau adalah Sayyidina Abdul Muthalib. Sabada eta Kanjeng Rasulullah dikantunkeun kudu kadua mustikana nyatana bojokna tercinta anu jenenganana Bunda Khadijatul Kubra. Aja mau balik dendong. Pergi beres. Kunaon budak teh? Buah salah ngadona. Bu, Ibu, bisi hoyong terang Siti Khadijah teh bojo Kanjeng Rasul anu geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina. Di samping geulisna anu teu aya nu ngelehkeun masyaallah berat beunghar Siti Khadijah teh Ibu bro di juruk bro dipantok ngalayah di tengah imah. Si Jabrik dipipir, si Jamrong di kolong, reaketan di matembok lauk singko copok lubak libuk loba harta takalebok. Nyapan kitu bah orang Sunda menyebut beunghar teh panjang. Soleh bahasana sopan jeung santun, ramah jeung tamah, tara khianat tara nganyarika salakina mah. Cek padahal lamun ninggali kana kaayaan eta Siti Khadijah teh dulur kagungan caroge lieu eueuh ragap teu aya katuruk katimpug yatim piatu. Siapa Nabi urang sadayana anu jenenganana Kanjeng Nabi Yuna Muhammad. Maaf Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah, jangan kita bandingkan antara baginda Nabi dengan Bunda Khadijah daripada harta kekayaannya. Dina umur bae kang pajauh. Sabab Kanjeng Rasul teh umi ketika nikah sareng Siti Khadijah umurna kakarak 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah umurna parantos 40 tahun. Parantos 40 tahun. Burak kang dikit teh fokus ngadengikeun sejarahna. Rasulullah 25 tahun. Bunda Khadijah kang 40 tahun. Perbedaan yang sangat signifikan. Jauh kami nabina atuh 25 tahun ora kene mah. Lah tapi istimewa Siti Khadijah sanajan salaki umur sahandapeun. Catet ku ibu-ibu orang dieu. Can pernah ngumplak camplak, can pernah khianat, can pernah ngajeri kana hate nu jadi salakina tercinta. Malah Bunda mohon maaf yang paling berkesan ketika Siti Khadijah manggil kanu janten carogena sanajan umur sarandapeun teu wanian nyebut ngaran beda jeung orang dieu. Salaki padahal umur salukureun, salaki balik di mana-mana eta nanya meuni peureuss kan tos di mana sia teh jebrak astagfirullah. Laka salaki nyebut jebrak. Dewi Khadijah enggak berani panggil nama Bunda. Lah naon atuh manggil Siti Khadijah ka salakina bebeb lain can aya bebeb mah harita mah. Mayhani atuh untuk komo eta mah eueuh. Naon atuh manggil Siti Khadijah kanu jadi salakina. Pangkat anu kacida mulia tur agungna mungguh Allah. Pangkat suami Siti Khadijah teh ibu Nabi nya dipanggil ku Siti Khadijah oge ya Nabi Allah ka dieu sopan mah. Pangkat salaki Siti Khadijah Rasul dipanggil ku Siti Khadijah
ya Rasulullah kadieu. Masya Allah. Ari celengkeung teh mah ceuk ibu-ibu, Ustaz, ibu oge menikah taji pisan nyerep kana hate geuning rajaban teh yeuh nyaritakeun sejarah Siti Khadijah meuni nyentuh kana mana. Atuh ibu oge balik rajaban arek nurutan akhlak Siti Khadijah rek demen rek khidmah ka salaki. Malah Ustaz ka salaki ge ngagero rek nurutan Siti Khadijah moal wani nyebut ngaran arek pangkatna we nurutan Siti Khadijah. Pangkat salaki ibu RT dipanggil ya teh. Pangkat salaki ibu Hansip dipanggil Yasin. Pangkat salaki ibu RW dipanggil ya. Kade bula gagal paham asli ade we manggilna. Ai siriwet teh pakompa ibu-ibu orang dieu darah remo kakuring nu mawa gagang sapu, nu mawa pangeduk sampah, nu mawa sapu nyerek bari pok ngomong kieu, Ustaz rek merek bahasa nu ngeunah kumaha kanu jadi salaki da salakina oge can pernah memberikan contoh yang baik minimal bahasa nu ngeunah kanu jadi pamajikan. Bener teu Bu? Leres teu Bu? Ulah kitu atuh Kang. Akang malicik ari akang hayang dibere bahasa anu ngeunah kudu jadi pamajikan anu sopan jeung santun anu ramah jeung tamah, sedengkeun akang anu pangkatna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa belum pernah sama sekali memberikan contoh yang baik lah minimal bahasa nu ngeunah kanu jadi pamajikan. Lieur teu Bu? Lieur teu Bu? Atuh lamun cek orang Sunda mah sok aya paribahasa darurung ejeng reregan nu burung ejeng nu jangan begitu dong Pak. Kita lihat sejarah Rasulullah, Masya Allah kagungan bojo Pak. Yuswana masih keneh belasan tahun, kecil munggil belum dewasa. Siapa? Siti Aisyah namina Pak. Siti Aisyah teh alit keneh ditikah ku Rasulullah Pak, masih keneh belasan tahun can dewasa Pak. Kangaran-ngaran can dewasa wajar jeung munasabah cerewetna aya kene bawelna aya kene rewelna aya kene manjakna aya kene. Tapi catat ku bapak-bapak orang dia istimewanya sosok baginda Nabi sekalipun bojona masih kene manja dan can dewasa Pak, masih kene rewel jeung pika keheuleun maklum urang kali kene Pak. Tapi Rasulullah can pernah nganyeri ka bojona Pak. Malah Masya Allah na Rasulullah ketika manggil bojona tercinta dengan panggilan yang sangat romantis. Ya Khumairah, wahai si cantik si merah pipi kadia. Ibu maaf jawab sing jujur Bu, sing tarik jawabna salaki nu gede adat anu babari popolotot ameh eraeun. Siap Bu? Bu? Astagfirullahaladzim. Pak di abdi mah lamun nanya ibu-ibu ngeunah kana hati ngajawabna. Bu kah geunaheun. Di dieu mah lain Bu. Heuy. Sok ku jawab sing tarik kume kadengen Bu. Bu. Ibu. Ibu jawab sing jujur, ibu pernah teh dipanggil kudu jadi salaki. Ya Khumairah,
wahai si cantik si merah pipi kadia pernah teu da panginten dina pipi ibu na kokoloteun ungkul Ambura akang da serius teuing sok tuduh nya kitu. Ai kuring namimitian sok rada hayang fokus heula ieu kana sejarah, tapi ya sejarah urang candak hikmahna. Pertanyaanna, loko Rasul bisa sedih sih itu. Cuma ditinggalkan satu wanita sosok Bunda Khadijatul Kubra, padahal awewe di Jazirah Arab masih ngabuat Pak. Jalan langkung, bala langer, bala rodas, gua gelis, lain gelis di gua gelis. Loko Rasul bisa sedih, aya naon sih? Jawabanana ieu Bu, hampura abdi hayang nanya ka bapak-bapak, mudah-mudahan ieu jawaban bapak-bapak sing jadi poin ilmu nu pertama, sing jadi hikmah ilmu nu kahiji penting ieu. Jawab pasti jujur, jawabna kurasa Pak. Pak molor juga Pak, maaf Pak, jawab sing jujur Pak, jawab nak make rasa Pak. Sabab lamun anu kaluar tina hate nepina kana hate deui Pak. Jawab sing jujur Pak. Kalau cokor aing menang asup ka dieu. Pak, lamun bapak boga pamajikan Pak, keur geulis teh soleha, pinter jeung bager, ramah jeung tamah, tarah khianat, tarang nyarika salaki Pak. Lamun dititah tarang ngabantah, lamun dicarek tarang ngerewek, diomongan tarang ngangangang. Pamajikan akang teh nu bager, anu soleh pikalucueun ari henteu Pak maot. Bapak sedih apa henteu? Gegekun aja sedih kenapa? Palingan Rasul sedih atuh Pak. Ayeuna sabalikna Pak, lamun bapak boga pamajikan keur goreng patut teh cerewet, rewel, bawel, matre, gede odot, dekok. Lamun dititah rajin ngabantah, lamun dicare kalakah ngerewek, diomongan kalakah nyangakan. Are henteu pamajikan akang nu goreng patut akhlakna teh Pak maot. Bapak sedih apa henteu? Malah gergerina kene oge ibu kalimat doa keluar ci seceoca sing buru-buru modar. Mata hikmah peringatan Isra wal Mi'raj penting ieu khusus keur ka ibu-ibu. Bunda teladan di akhlak Siti Khadijah sing alus khidmah ka salaki, bagjakeun salaki, turutan akhlak Siti Khadijah. Dalamun salaki sukses mah pamajikan kabawa senang, bener teu Pak? Leres teu Pak? Kenapa Rasulullah bisa sukses dakwahnya? Kenapa Rasulullah bisa sukses dagangna, sukses dina karirna? Wong di belakangnya ada wanita mulia Bu, yaitu Bunda Khadijatul Kubra. Numawi ibu, yeh maaf, ulah nepikeun ka rajaban si rajaban sok keuna ku paribasa seperti kieu. Jalan-jalan eta kabanjaran, aduh cemimin, cemimin aya. Sorry Min. Lain mimin itu Amerika. Edoh aya edoh. Kokom, Eti, Nunung, Maimunah, Moe maneh. Komplitnya di kado enon di teh.
Tegal Kadu nyanggeus nu kekini-kinian ngaran legend biasa nama eueuh ngaran legend zaman Pajajaran. Dewi ngaran Dewi, Sinta, Santi, Maisaroh, Moesirah, nyanggeus ngaran Mimin we tulah nu panggeulana di absen. Didoakeun Cemimin sing panjang umur ila yaumil kiamah. Amin. Lah kiamat batur parae kabeh. Cemimin celengak-celengok di dunia soran. Cemimin sing berkah dunia akhiratna amin. Jalan-jalan ke Banjaran. Aduh Cemimin. Naik taksi kehujanan Rajaban rajin Rajaban. Aduh Cemimin miwah Ibu Eti kasalaki mah tetep ngalawan. Emang di dia aya nu sok kalawan ka salakina kan? Saeutik loba geuningan goblok. Bapak-bapak atau ama. Tenang Bunda, Arjuna ceramah dimanapun berada belum pernah memojokkan jamaah ibu-ibu. Tenang baik ce. Bahkan terus terangkan sim kuring mah sok kilu abad, sok geuleuh, sok ijit lamun ningali salaki babari popolotot kami jadi pamajikanana. Betul Bu? Tenanan Bu sok we kenalkeun salaki nu gede adat ameh eraeun ceuk. Bahkan hampura apa kudu dibejakeun rahasiana, loba pisan tanggung jawab yang seharusnya dikerjakan oleh seorang suami tapi fakta jeung kanyataanna kalakah dipigawe kudu jadi pamajikan. Bener teh Bu? Bejakeun tong Bu. Bongkar wae bongkar. Moal nanaon moal? Hampura kan dibongkar ku aing. Bongkar wae Bu bongkar. Ibu no boga HP rekam rekam engke meme sare puter di video atau rekamanana volumena empulkeun lagi si pohoen salakina. Maafkan kudu dibejakeun rahasiana. Catat Bu, gegeroh kawajiban salaki, ngepel kawajiban salaki, ngejo kawajiban salaki, ngurus budak kawajiban salaki, tapi faktana dipigawe ku saha? Dengekun siapa bapak-bapak. Ibu ngomong Bu kabeh, Bu ngomong salaki nu gede adat tuh babari popolotot benar-benar eraeun penting ieu Bu. Siap Bu, siap? Siap. Gegero salaki ngepel ngejo ngurus budak nyusuhan nyusuan benar termasuk menyusui Pak, itu hakikatnya kewajiban suami loh Pak. Benar aja. Bahkan madhab Imam Syafi'i Pak, ketika istri menerima upah tinu jadi salakina kulantaran nyusuan anaknya sorangan lah baksa nggak jadi masalah Pak. Gua menyusui itu kewajiban suami loh Pak. Ngan kulantaran salaki mah teu bogaeun cucu lah otomatis pamajikan anu nyusuan ka. Yo atuh kitu-kitu kan emang ini dibahas Ustaz aing mah. Bunda sengaja saya hadirkan ame salaki beres rajaban malalikir bekinya ah ka pamajikanana. Amin. Lah iya Pak, ternyata banyak sekali beban rumah tangga yang seharusnya kita seorang suami mengerjakannya kali-kali diseretkeun ka pamajikan, ka nyusuan-nyusuan geuning ku pamajikan. Da urang rumah sate di pihapean susu ku Gusti Allah. Tapi kadang kalau orang jarang
lupakan menjadi pamajikan. Buktina pamajikan salah sauti cabok, pamajikan salah sauti tajong, pamajikan salah sauti pupuskeun gelas, tunggul panto, toyorkeun kepalana. Astagfirullahaladzim Pak. Ittaqullah. Bapak sing sieun ku Allah Pak. Istri Bapak ini amanah dari Allah Pak. Istri Bapak ini bukan pembantu Pak. Betul Bu? Bapak-bapak malotot ke aing. Ibu-ibu iya. Laki aing balik rajaban isukan pasti ngejo iya. Hampura Pak. Suami yang soleh adalah suami yang mampu menjaga perasaan istrinya. Betul Bu? Lamun ngaji psikologis awewe paham pura aja. Awewe maku akan boro-boro ditajong, boro-boro ditempeleng, jangankan ditoyorkeun ku bapak, dibentak we Pak. Awewe mah teu cager saminggu Pak nyeri hatena oge. Betul Bu? Iya. Tenang ece pokona ngadenge ceramah Arjuna merdeka ece. Balik ke dia tibra sare, sok tepuk tangan. Hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Nah, udah parah mah mulai di dia. Maka nasinya ka pamajikan kang hargaan pamajikan urang. Ya Allah sok pikir kurang Pak. Istri Bapak ngandung sabulan pas yana maksakeun sasapu di imah. Leres tuh Bu? Ngandung 2 bulan lo masih kena nyiapin makan buat akang, masih kena beres-beres tempat tidur biar akang nyaman tidur di kamar Pak. Leres tuh Bu? Komo kakandungan anak Pak 3 bulan. Ya Allah, anu cek orang Jakarta mah disebut masa-masa ngidambat, anu cek orang Sunda mah disebut masa-masa nyiram, anu sagala sabal bau jeung pahit kana dahareun. Bener teu Bu? Keur nyiram mah martabak pahit, mie ayam, bakso tahu, salaki, mie toha, duit. Ya bohong sia. Allah nu sakumaha sebal nyiram nu pahit kana duit mah Allah. Nyai Kang, ya alhamdulillah akang teh usaha di Jakarta. Ari kitu Kang, tah ieu batina 5 juta. Komo papa majikan akang lamun kakandunganna geus 8 bulan mah ya Allah. Nu tadina pamajikan akang teh geulisna kawanti-wanti. Aduh endana kabina-bina ditilik digigir lengit dihareup sieup di tukang lenjang. Awak lagi laksana biola sepajol Pak. Tapi lamun kakandunganna geus 8 bulan pek wakan jeroan bujur di dapur kene beuteung geus diburuan. Paingan cek Quran wahnan ala wahnin wa fisoluhu fi amain derita di atas derita teh lain bohong Pak. Tengah peuting guling-guling gasan cangigiri pun karak bengkang tengap nangkubana tunggal beledug meureun budak. Komo lamun geus masa-masa ngajuruna ya Allah ya robana pan baheula mah geuningan nepi ka neang paraji. Geus digolerkeun di kamar ditangkarakeun dicangegangkeun cek paraji teh nyai ngaheujeun Kang pamajikan urang setengah paeh rek ngalahirkeun budak. Ya Allah ngaheujeun Ibu jawab sing jujur ame kadengen ku salakina. Ibu sakalingetan keluar teh orok. Teu kaluar Pak, darah percucuran keringat mengalir demi mengeluarkan sebuah hati belahan jiwa. Ya Allah, benar teu Bu? Benar. Makanya sing nyaah ka pamajikan teh Pak. Nyai ngadan maaf bunda 2 kali ngedan keluar teh orok.
teu kaluar Pak teu saeutik awewe nu rek ngalahirkeun budak kalam dunia bah nepikeun ka wafatna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makana sinya ka pamajikan teh Pak abdi can pernah ningali aya awewe rek ngalahirkeun budak kalam dunia kulantaran hese lahir anakna nepi ka keheula ka anakna nu aya dina jero kandungan eueuh Pak bener teu Bu aya nu keheul teh sugan dipurukeun gerak keluar aya nu kitu teh aya nu kesel teh jawab sing kompak ku ibu-ibu meka dengeun ku salakina aya nu kesel teh aya paraji iya budak kunaon hese keluar nyan paraji baheula pada jago filosofi Pak keluar paraji nak ningali salakina keur gudag gidik ditegor langsung ujang seteulah gudag gidik wae kunaon kitu mah budak maneh hese keluar lieur ningali maneh cenah kitu teu paraji baheula mah pinter atuh ngajedog salakina kudu kumaha atuh emak sangkan lungsur langsat sia kudu ngawaro kain nya kudu kumaha bantuan ngaheujeun mah kumaha carana hayu tuturkeun aing ka kamar tuturkeun ka kamar geus kieu kumaha mah laan calana maneh ngalaan calana mah aing teu kaharti ngalaan calana mah pan pamajikan nu rek kalahirkeun ge paraji baheula mah pinter ngajawabna ge Pak sia tong loba omong pankeun nya na ge teu marake calana cenah kitu atuh cek salaki dilaan calana apa diganti ku sarung beres mah aing geus di calana geus kieu kudu kumaha rungkupkeun sirah maneh kana sarung pamajikan maneh rungkupkeun mah rungkupkeun atuh dirungkupkeun sarungna kana sirah pamajikanana geus kieu kumaha mah cicing nyai ngaheujeun ditita ngaheujeun pamajikan ngagoakan mah geuningan poe atuh meureun we nyai dirungkup ku samping salaki maneh mama ngabohong mahnya ieu bohlamna hadeut keneh itu sia budak urang suruh kos nu ngarti sia anggur apa ubarkeun we saeutik artinya apa betapa banyak payah susah repot jerih jadi pamajikan teh makana sinya akan jadi pamajikan teh kurang kumaha bageur pamajikan akan lamun akang balik di sawah akang balik di kantor akang balik di pabrik betapa bageurna pamajikan akang sok sagala ditatawarkeun pan ku pamajikan akang ya Allah bapak capek bapak bade bobo heula bade ibak heula bade makan heula sok kitulin pamajikan akang baik teh anas ku yang dipangmenangkeun ibu lamun salaki balik di mana-mana sok sagala ditatawarkeun heula tara aduh aing mah hanas dipangmenangkeun ulah kitu tuh canas dipangmenangkeun atuh minimal rek ngahareupan salaki atuh ibu teh dangdan ranculit geulis jiga artis ame salakina nyaman ibu lamun rek ngahareupan salaki sok dangdan heula tara aing mah dua cenah lah hiji jahacan paling dipangmenangkeun bebeakan antri ku ari rek sare atuh ari rek sare jeung salaki ibu teh minimal ulah ngomong nu matakna bingungkeun salaki tiborang geus aktivitas kasar capek ulah nepi ka salaki teh teu bisa molor dan nyeri hate bingung ulah kitu ibu sok tembongkeun wujud syukur urang ka Allah melalui syariat nembongkeun ka dedeuh ka jadi salaki reup sare cium ku ibu tarangna pertanyaan ti kuring ibu lamun rek sare jeung salaki sok nyium tarang salakina heula tara anya eueuh hiji-hiji can dipangmenangkeun belaan ranteng-ranteng ti koro aing ketua Ustaz mau giliran ka Ece mah pertanyaanana heureuy bae ibu serius budak mohon maaf
Artinya begini loh Bunda, kesuksesan yang istimewa diawali dari hal yang terkecil. Lamun hal anu leutik geus disepelekeun, aduh lambat burek sukses teh. Artinya begini, ibu boro-boro cuci baju suami, jangankan siapin makan buat suami, jangankan ibu nyiapin tempat tidur buat suami, ibu sakali nyum tarang salaki anu tadi teh anu teu make modal, sakali ibu nyum tarang salaki pahalana sama dengan mencium hajar aswad. Oh mau salaki anu hideung mah maaf anu hararideung. Betul loh Bunda, dalam kitab Ukudulija dijelaskan, ibu satu kali cium kening suami, jaminan dari Allah 70 dosa ibu ku Allah bakal dihampura. Sakali nyium 70 dosa, sakali nyium 70 dosa. Dosa. Ibu itu ibu belum tahajud, ibu belum duha, ibu belum baca Quran, ibu baru satu kali cium kening suami 70 dosa. Imanar. Lamun 2 kali 140 dosa. Mata ibu-ibu balik rajaban hayang bersih tina dosa gampang. Ibu balik dia kecerokan tarang salaki. Kade saya ngaji salah denge bahaya sialce. Oh, komo salakina teu hadir ibu hayang ngamalkeun salaki teu nyaweun kana katerangan mata kriweuh eta teh ce. Nya heuh ibu balik ti dieu pasti ngagedoran heula pantong ngahunangkeun salaki bener teu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kang, bebek pulang Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini sia geus mantaunya. Amit-amit aing mah ya Allah ya Robbana. Meuni kitu akang Makassar ka mamah teh. Hargaan atupan mama teh meureun kieu-kieu oge Gusti nu agung balik kerajaban. Coba lamun akang ngaji tadi pasti isukan teh ngejo. Emang kumaha kitu cek kiai? Akang hayang ngadengkeun. Oh. Kieu Kang cenah tapi hampura Kang bisi mama salah denge da mamah ngaji teh di juru Kang. Heuh kumaha? Cek Kiai Arjuna cenah Kang sing saha pamajikan terus anu nyum tarang salakina ari kitu dengekeun heula tuh goblok sudah. Ai sia balik kerajaban teh gadak-gadak galak kitu. Oh hampura atuh akang mah mampukeun ngocoblak hayo we nanya. Oh kumaha atuh sok? Oh cek Kiai Arjuna sing saha pamajikan anu nyum tarang salakina maka cenah Kang ganjaranna teh sama dengan mencium Haji Ahmad. Atuh dicapok ku salakina loko hajar aswad jadi Haji Ahmad. Oh Kang hampura Kang geureuy lain Haji Ahmad, Kang hajar aswad kan. Malah cek Ustaz Arjuna teh kieu kumaha cenah? Oh lamun mama sakali nyium tarang akang maka jaminan ti Allah teh Kang 70 dosa mamah ku Allah bakal dihampura. Sakali nyium eta teh Kang sakali nyium. Aing ge nyaho sia balik kerajaban teh hayang nyium tarang aing nya. Amit-amit ya Allah najis. Astagfirullahaladzim. Sia ka salaki nyebut najis. Hampura atuh Kang kalepasan jurig, udah sia jurigna. Mun kitu akang mah. Oh jadi saya teh balik kerajaban terek nyium tarang aing. Lamun diijinan eta ge ku akang. Teu diijinan mah moal. Rek sabaraha kali nyiumna. Akang mah siga nu teu didenge mama kita tadi ngocoblak sabaraha kali. Akang dengekeun sakali nyium bae geus 70 dosa mama nu dihampura ku Allah Kang. Lamun 2 kali berarti 140 dosa. Komo meureun Kang lamun nyorok cok teureun.
ibu lamun salaki geus gijinan mah geus tong loba tatanya di langsung amalkeun da ibadah kieu ge ho. Balik di langsung baku tek beheung salakina. Palitekeun sirahna ter. Langsung niat Jum Hajar Aswad di situ nyaho jampena kieu tulis bismillah Allahu akbar belaktung insya Allah ibu cek salah ibu teh alhamdulillah ya Allah pamajikan kurang balik rajaban teh jadi garelo hendak terbiasa merenang makanya bunda biasain romantis eta mah teu make modal ceu maaf ya Arjuna lain rek ngeritik lain rek fanatik diakui ataupun tidak kadangkala ibu-ibu mah dangdan teh lamun rek berangkat ka kondangan bener teh leres teh orang ka kondangan mah dangdan bebe akal lipstik 3 jengkal make up 5 cm halis dikerok ganti ku sifat nepi ka jama wajib mutasil eta pano rukun hujan badak ngangkatan pakaian balik deui ka imah halisna leungit di tempo-tempo percis tujul dan bayu tersebut dangdan rambut diri bonding gila lempeng di benhur dicet atuh bah tengah di benhur mah bereman hejoan konengan jahe cikur kerupuk kecap saos seblak hulu garana eta baju butut ganti kuno anyar minyak mahal arek ka kondangan makang disemprot-semprot dibeakeun paduli beak me tadi ka salaki seri kos nu ngati wae tadi beres dandan habis-habisan keluar dari rumah weh cuma dipersembahkan untuk tukang ojek lieur teh giliran rek ngahareupan salaki ya Allah boro-boro ibu make baju nu mantes daster bolong aduh cicilan sampai 2000 ya gini padahal nyahopan tukang kiri di tasok ka dieu make motor Supra X momoke resek hideung arek sarejeung salaki mah boro-boro make minyak seungit kalakah make autan atuh dicium ku salakina teh pahit subuh salakina ngabudo karacunan autan merengkak naudzubillahimin jangan begitu bunda ibu wajib hukumnya memberikan motivasi biar suami semangat untuk bekerja beribadah bahkan untuk berbagai aktivitas di antawisna ibu atuh teu bisa menurutan akhlak Siti Khadijah ida nazarta ilaiha sarotka minimal balik kerajaban simpi kabungaheun lamun ditingali ku salaki mohon maaf sanajan ayeuna ibu rajin ibadah ka Gusti Allah ngong adan ibu buru-buru kacai laju ngalaksanakeun salat fardu tersebut salat fardu susul ku pasunatan datang bulan Ramadan ibu pangtanginasna nyarinda masak deui sukana rek puasa di bulan Ramadan boga kodoan bulan Syawal dibereskeun harita keneh tersebut puasa tiap tahun dipuasaan kecuali poe-poe nu diharamkeun ku Gusti Allah ibu boga rezeki gede kaluarkeun sedekahna kaluarkeun infakna bahkan duitna loba dipake ongkos pulang anting micak tanah suci Mekah aya kana sabulan sakalina umroh teh ngaranna balik di Mekah kualitas ibadah ibu-ibu semakin bertambah berang duha pentingna tahajud witir tasbih jeung sajabana dipigawe tersebut kena ibadah susul deui ku ibu ku ngaderes Al-Qur'an sapenting nepi ka beres 3 kali khotaman
cuman sayang 1000 sayang bunda pas pabeberang ibu khianat kanu jadi salaki, jangankan ratusan kali, jangankan ribuan kali, jangankan jutaan kali, catat ku ibu-ibu orang Tegal kadu, sakali ku ibu ngalawan kanu jadi salaki maka fakod hubito amaluha, seluruh amal yang telah ibu kerjakan anu sakitu lobana bakal dilebur ku Gusti Allah, bahkan eta amal teh kabeh bakal dibikeun ka salakina puas. Aibat batuk ya. Ibu-ibu jadi molotot kai. Bu, ibu, makanya hargai suami. Dan tugas ibu teh loba pan tadi ku abdi dibahas gegero kewajiban. Sok bu, sing tarik ame kadang bisi pohon gegero kewajiban. Salaki ngepel, ngejo, ngurus budak. Ibu malobakeun we ibadah geus. Ari nu ngepel ustaz, nyanggeus salaki. Anu ngejo nyanggeus salaki ibu malobakeun we ibadah. Geuning ngeunahkeun jadi awewe teh nyaho. Jadi teu kudu nanaon, teu kudu ece mah bungahkeun we salaki geus mangi. Serius, Sagitarius. Tanggung jawab Ustaz, dunia akhirat saya tanggung jawab. Dan ibu mah teloba tugas ibu mah cek Quran lain cek Quran ye di antawisna qanitat. Tugas pamajikan kanu jadi salaki sing bakti sing taat sing ngawaroka salaki. Contoh cek salaki ibu teh mama masak kaditu nyamasak, mama ngepel kaditu urus budak, ngepel urus budak. Ayo aing aya semah paniukeun kopi tu beresan itu runtah di ditu gegero kaditu kudu ngawaro. Kakak Ustaz nah asa balik deui ka Ece. Udah kitu kateranganna Ece mata kaji teh kudu ti ka Agus. Ustaz mah nas direkam ku aing. Teu jang ngapalkeun sok pohoan Pak. Aing kumaha lamun teu ngawaro nusus. Teu ngarti Ece mah sacan susut teh. Nusuk teh doraka Ece. Tanyakeun. Si atunya ulah budak gede gue lieur si teh maneh teh. Dak saha teh ceu aing bener salah ngadonan ieu mah. Cici. Bu. Bu. Ibu. Setia ini budak gede bae cici. Jadi panonna kabeh ngahiji deulekeun bae ka dia eta. Aing dicuekeun. Ibu, ibu, paku pingkan, awewe nusud, ngomong bareng-bareng ibu-ibu, ibu-ibu ngomong so, Bismillahirrahmanirrahim. Awewe nusud teh, nyaeta, awewe, anu durhaka, kasalakina, pikeun awewe nusud, teu wajib. Dina pakohan nyarios dina pakohan ame terang dina pakohan usalakina teu wajib dibere jajan usalakina teu wajib merena naon salaki ka awewe nusud keun we antep cenah kalaparan. Mohon maaf bunda, ieu lain jijenan kuring tu taroskeun ka kasepuhan ka guru-guru urang di dieu. Ieu teh gambaran awewe durhaka ka salaki boro-boro di akhirat di dunia keneh didauhirkeun ieu maksudna ce. Bapak-bapak mulai tersenyum lebar. Yes.
Aing isukan arek ngejo teu jadi ieu. Makana Ibu Marita manjindirana ge kieu apal teh Ibu Marita? Teu gal. Cek Marita kieu ceuk dengekeun. Weh, cek Marita kieu dengekeun. Marita ngomong kieu. Dengekeun. Cek Marita kieu. Dengekeun. Percuma haji kau lakukan, percuma zakat kau berikan, kalau kau suka melawan suamimu yang kepayang. Itu untuk tepuk tangan aing mah nyanyi di dieu mah. Ngawaro we da aing teh japati. Jadi ibu si hade kasalah turutan akhlak Siti Khadijah. Aduh ya Allah. Teruskan itu. Hiji cenah ieu teh kakarek ngawangkungkeun asbab kan. Nah, ginu meula wios. Aduh. Piduana ti sadayana ibu bapak rehna jisim kuring bade ngalaksanakeun nginum. Mudah-mudahan sing salamet amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lain jadi mau balik letik maka nginum jadi sengserikeun jadi era urang euceu ieu mah kagok era we lain ngan amat icainya naon sih teh ada wa air minum santri Indonesia Nahdlatul Ulama sehatkan badanmu, tingkatkan imanmu, jaga imunmu, gedean iminmu. Dan gitu. Ya Allah. Rupa-rupanya di mana aja cai bu ingin amat sih didistribusikan oleh Pondok Pesantren Asandami Sukabumi Indonesia. Oh bawa aing mah. Makasih. Jangan lupa follow Instagramku ya. Aing nyaho follow anjir. Aduh. Salawatullah istirahatlah lalu siap. Siap. Tolong ngejorot tuh kuruku. Cengar cengir ngerti itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Andinu lana wal haqqu lana sallu alaihi wal adlu lana wal kullu lana sallu alaihi awhal islam lana dina wa jami'ul kauni lana wa qala lahu sakana
bihayatir ruhi wa yahbaduna al-dinulana wal haqqu lana sallu wal adlu lana wal mulku lana al salam lana dina wa jami'ul qawli lana salli wa sallim wa barik alaih. Teruskan, lanjut. Moal capek moal, sahanu capek. Nya wios abdi mah da capek oge. Ceramah, ngisin-ngisin ngomong diboyor ceramah. Diboyor. Gede lohong merena. Enggak pak, sim goreng mah ikhlas. Nyapal sod, ye, ayam mah khorijul huruf, nah apa sod, ayat itbakna aja, sod, nah, jadi ikhlas. Nya pak, abdi kan urutan dakwah Rasul pak, Rasul dakwah di Mekah, katoib, pan kieu sejarah Isra Mi'raj teh pak, Rasul ditinggalkeun ku Abu Thalib pamana tercinta dikantunkeun ku Bunda Khadijah bojona tercinta. Rasulullah teu aya dekeng deui Pak. Rasulullah dakwah kurang dihargai deui Pak. Sosok pamana anu karismatik tos nyantunkeun alam dunia. Tidinya Rasul dakwah lah ka Thaif Pak. Dakwah ka Thaif Rasulullah Masya Allah lain disambut lain dibagjakeun tapi dibaledogan Pak. Di Mekah ka Thaif teh lempang Rasul Pak beda jeung abdi di Sukabumi ka dia naik mobil Pak. Rasul Pak lempang jarak Mekah Thaif jauhna luar biasa Pak, naik bus wae kurang leuwih genep sampai 7 jam Pak. Jauh cacak-cacak jalan tol eta teh Pak. Jalan tol anu tanpa macet 7 jam Pak bayangkeun. Rasul malempah nepi ka Thaif, Rasul dibaledogan dengan batu anu bararejeun apa beledak bercucuran darah Rasulullah. Masya Allah. Rasul dendam teu, Rasul dendam teu, Rasul dibayar teu, Rasul diamplopan teu, Rasul diberi berkat teu, matak sim kuring ge dakwah rek nurutan Rasul Pak. Geus dinawaitu ibu ti Sukabumi keneh. Nawaitu la ikalimatillah min Sukabumi ila Jongoli. Jongol atuh. Jongol teh pedah make ieu nisbat Pak di Arab jadi Jongol model abdi asandami ngaran pasantren teh ngaran lembur eta teh Ciandam kana teh nanyakeun oge. Geus diniatan ti Sukabumi datang ka Jongol teh Pak sejak ngagungkeun agama Allah nanjeurkeun agama Allah teu dibere duit ridho teu diamplopan teu diberkatan alhamdulillah. Dan pamajikan sok nanyakeun nya heueuh atuh daripada urang balik ti dieu pasya jeung pamajikan mending pasya heula aing di panggung jeung panitia teu kang heueuh aing mah campur heueuh enggak Bunda diisi nabinya jadi ngomong-ngomong nu kieu klarifikasi lah Pak. Enggak Bu, saya lagi belajar ikhlas, doakeun nek kurang ieu. Da abdi mah anom keneh, status dia masih keneh pengantin baru. Alhamdulillah. Baru 9 tahun saya nikah, Pak. Alhamdulillah ibu sim kuring boga pamajikan teh awewe.
benar nyaga awak leutik sagede kieu Kang simkuring kakarek dipercaya ku Allah karek boga budak hiji lalaki umurna ayeuna nincak 8 tahun Pak kenae teu nanyakeun ge genep tahun ka tukang bulan Ramadan tepat tanggal 28 ibu teu disangka-sangka abdi ge Kang buru sute pamajikan ngajuru deui Pak dua cenah awewe nu kadua mah ibu ya Allah tahun kamari bulan bulut jam 11 leuwih 45 menit eta mah Pak teu sangka-sangka abdi buru sute teh borojol deui lahiran deui pamajikan lalaki panu katilu kitong disensorikeun kudu dimaklum nyapan ustad ari ustad mah singketan usaha tara anak deres nah nyapan abdi mah tara kamana-mana ibu aktivitas saya yang paling ceramah beres ceramah ngaji jeung barudak santri nya beres eta mah kadinya deui udah genah deui ongko cucu mau ngarti asa alhamdulillah matak doakeun simkuring sing sehat ya kurang kali kulawarga sing saroleh santri-santrina termasuk ayah putra simkuring di dieu cek aya Mang Isal di dieu putrana Pak Isaha kang ngaran teh poho deui aya putrana Pak Sukardi di dieu kurang kali marondok di ditu doakeun berarti generasi yang di kampung urang-urang di dieu nya doakeun mudah-mudahan marantena ku Gusti Allah sing dibabarikeun ngala elmuna sing manfaat ilmuna barokah dunia akhiratna ya robbal nah gitu budak nage ngilu ka dieu ayeuna jadi partner budakna Pak Sukardi mah kang ngilu jeung kuring budakna Kang ajengan saha ngaran teh Kang poho deui Mang Isa jadi itu jadi armada rupa-rupa di ditu mah nyata tuh minum deui lah ayangnya matak doakeun simkuringna sing soleh amin ya robbal teruskeun lanjut urang tuncal we nya singkat cerita nyati dinya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkatkeun darajat ku Gusti Allah melalui mukjizat yang paling istimewa apa itu perjalanan Isra wal Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakeun ku Allah Pak minal masjidil harami ilal masjidil di Masjidil Haram anu ayana teh di Arab Saudi Pak di tanah suci Makkah ilal Masjidil Aqsa dugikeun ka Masjidil Aqsa anu aya di Palestina dari Masjidil Haram nepi ka Masjidil Aqsa dari masjid ke masjid urang catat hikmahna anu kadua hikmah peringatan Isra wal Mi'raj peuting ieu heulaanan keur ka bapak-bapak atuh yuk urang budayakeun salat berjamaah fil masjid di dalam masjid. Santai kah? Sabab dinten tege Pak hasil daripada peringatan Isra wal Mi'raj adalah salat anu 5 waktu. Nepikeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ningali jelema anu disiksa bebeakan Pak dina neraka. Ternyata jelema anu disiksa bebeakan dina neraka dengan berbagai siksaan adalah jalmi anu tatata qaluna bis salatil maktubati anu sok berat talalangke kana salat anu dipardukeun ku Allah yakni salat anu 5 waktu. Nepikeun ka Rasul mengeluarkan statementnya saur baginda Nabi man taraka sholata muta'ammidan faqad kafaro barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja jangankan ribuan waktu 1 waktu saja dihajak ditinggalkan kurang Pak faqad kafaro
maka jelas keluar tina kaislamanan apa atuh ku kituna dulur nu can salat sing daek nu boga kodo dan yu urang kodo siap siap nu geus salat yu berja Allahu Akbar Allahu Akbar. Aduh guna hente raus hente coba Allahu Akbar Allahu Akbar. Genalan teh raoset atuh ari genalan mah dulur hayu urang ngaletkeun keun ngabandalet ngembat-ngembat ngentang pinang urang ka mana urang ka arek naon ka masjid urang nempo anu adan apa teh angon adan kan budak ngora nu adan ge orang Tegal Kadu alhamdulillah hari budak ngora mah nu adan jelema teh ngalalabring ka masjid janela pinu lawang pantol pinu kolot budak ewe lalaki ini aki-aki dararatang ka masjid Pak beres adana balik deui salat ka mangko tapi maaf dah kan kita keur ngaji hampura apalah taklilun jauh kita berpikir alhamdulillah Pak ari budak qora mah anu adana jelema teh dararatang ka masjid panasaran sanajan bari teu salat atuh mudah-mudahan we karep ka mata jeung migawe salat-salatna teu terinspirasi ku budak qora amin iya robbal ieu mah rek aya dukungan kumaha di masjid sekalipun aya budak qora anu ajar kene insaf baik adan di masjid sok aya we eta teh kolot nu fanatik bener teh leres teh budak qora anyar insaf adan Allahu Akbar Allahu Akbar torjol kolot fanatik ya saha nu adan si eta adan aya angin ti mana jangan naik adan astagfirullahaladzim Bahampura budak qora dikitukeun mah punung Pak kadituna bisa jadi kapok lah kadang-kadang saya gak habis pikir Pak ketika aya pemuda hijrah pedah kang setelan can bisa hijrah lah kan kudu malu menari budak qora mah daet keneh ku pangalaman pedah awak aya tatoan salat di jauhan budak qora aya tatoan ya si Abah atau budak qora penasaran si goblok nampak Sunda ngajauhan ai budak qora ngajakeun si akina ngajauh bah kunaon si ngajauhan urang semua itu ageuleuh aya tatoan astagfirullahaladzim bah dengekeun ku orang Tegal Kadu alus kene jelema aya tatoan daek salat daek ibadah tibatan jelema eueuh tatoan teu daek salat acan betul nya heueuh kang jelema anu hijrah ku urang kudu dihargaan komo budak ngora lain berarti abdi ngahalalkeun tato wahai pemuda anu can ditato mah ulah ditato bisi dilaknat ku Allah nya ieu mah kulantaran hijrah tadina teh nyaho kana hukum tato nya geus kana tong digeunggeurekeun lamun bisa we dileungitkeun lamun teu bisa dileungitkeun teh kunaon naon kang asalkan ulah ngahalangan kana anggota wudu jeung adus masalahna beres Islam itu indah kok tidak banyak aturan Pak mudah Islam itu betul kudu ribet segala rupa eta salat teh meunang kitu eta kudu make calana cingkrang si goblok teu nana nu penting mah tertutup auratnya ada
adapun masalah tata krama ibadah kan bisa dilatih sedikit-sedikit. Ngan piraku geus tua mangka mah salat masih kena make lepis. Betul. Ngan kade pemuda lamun salat wayana make kaos sing beneran. Saya pernah lihat, Pak. Ada pemuda, saya sholat pinggir jalan masjid, Pak. Nyimpang budak nora, ih, daekan amat cek ieu budak nora. Ya Allah, katingali nama serem, dati dieuna aya tapak liang, Pak. Urang lain di anting teh dinaonna bolong gitu nya. Ngan geus hijrah meureunang di dieuna aya tatoan, cuman netepana masih kena di bebenah, make kaos. Ari salatna mah rapi, Pak. Ya Allah, pas begitu ruku, ciut. WC-na katempo, Pak. Makanya kade perhatikan dina setelan kaosna. Nu penting tertutup aurat, sah-sah bae salatna. Lamun pemuda geus kapok, lamun pemuda geus undung, nu jadi korban saha coba, Pak? Nu jadi korban saha? Aki-aki. Kucluk-kucluk subuh-subuh aki-aki ka masjid. Nakol-kokol geus semplak, bedug geus bolong. Black. Belum. Aki-aki altan, hutut tinggal sapasi, kumis tinggal salamar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Maaf Pak, boro-boro nu salat nu penasaran oge ka masjid eueuh bener teu? Betul. Tungtung nama si Abah beres adan lieu ka tukang eueuh sasaha kan? Ya pada akhirna wawar dina speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hararudang, gila hararudang. Ieu teh waktu geus nunjukkeun jam ai jam nage leungit. Disumpulkeun ku budak ora meureun. Damekeun budak orana. Tungtung nama digeroan sauran-sauran. Wah Jajah, Wah Agus, Wah Maman, buru-buru gerak ke masjid, aing di masjid sorangan sieun aya pasaran. Atuh sing torojo aki-aki wungkul percis reuni tahun 45 eta. Tungtung mah kumaha? Menakol badung aki-aki anu adan, anu tarhim, anu komat, imamna Allahu Akbar. Kulina sholati wa susuki wa yama wa iriki. Baca Fatihah apa malum geus sepuh, aduh kurang pasohapan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Singkatna kurawil maghdubi alaihi waladhdallin. Mampu menaki-aki tapi gak jawab. Maca surat boro-boro nu panjang nu pondok cageus-angeus kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tabbat yada Abi Lahab wa tabbat yada. Coba ya kuring hayang ngadenge suara pemuda nya. Ma huwa syab, nu kumaha si pemuda teh. Si Ibnu Hajar Al-Haytami ngajelaskeun Pak. Aya nu dingaranan pemuda teh sosok jelema anu umurna 40 tahun kahanap. Eta disebut pemuda. Saya tanya, pemuda. 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 Oleh ku aing nu serat pemuda. Aki-aki adan alus goreng. Alus ya. Pemerintah siap teh. Betul. Aki-aki
Aki-aki tarhim halus goreng, aki-aki ngagero halus goreng, aki-aki pupujian halus goreng, aki-aki ngimaman halus goreng, ngandengekeun lamun pemuda nu adzan, pemuda nu tarhim, pemuda nu qomat, bahkan pemuda anu pinuh ku pangawruh jembar ku panalar marsagi ku pangarti anu ngokojoan salat berjamaah fil masjid di dalam masjid eta bah leuwih halus. Lain berarti aki-aki ulah adan karunya seteh. Ya Allah geus kolot hoyo we disiksa ku nu garora. Kang ada di masjid aya ieu Mbah Udin. Karunya karun sok nu ngora aktif Kang. Ngan sing inget ieu salat teh cukup prak ngawungkul. Sabab kalimat aqimi sholah cek satri kasupkeun dilalatul labdiyatul tizamiyah. Allah teh nita sholat lain sholat unggul Pak. Artinya ketika Allah weh Kang geura sarolat artina urang teh kudu wudu, urang teh kudu nyaho kana ilmu sholat. Betul? Betul. Model mang geura dahar ka ditu cek kolot teh berarti nitah nyokot piring, nitah ngeduk sangu, nitah nyook leungeun nyanclongkeun kokod kana kejo elap dihuapkeun bener teh? Leres teh? Begitu pula dengan sholat. Kumaha carana sholat, wuduna kudu kumaha, ngubah leungeun semet kumaha, tetap kudu dialak jeung ilmuna. Di mana aya ilmuna teh? Di alimil ulama, ti para alimil ulama, ti kiai, ti ajengan, ti ustad, wayahna sing daraek ngaji. Pakuluman bighairi ilmin ya malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Sahajalma ibadana teu jeung ilmuna maka tangtos eta jalma ibadana teu ditarima ibadana na'udzubillahi aduh leles astagfirullahaladzim tereh lohor pas menit deui abi tara kuat ngaji ti ka jam 12 penting teh ceuk can kepikir ku ibu jam 12 penting tingali jam 12 penting mah jarum panjang jeung jarum pondok keur patumpuk-tumpuk bener tak? Bener tak? Kata jelema ge meujeuhna istirahat. Ibu tepuk-tepuk teh naon? Ya Allah kok ngati deui. Istirahat. Aduh ya Allah ya Rabbana. Doakeun sakali di Bapak Ibu sim kuring sing sehat. Ibu bapak sing sarehat, sing babari rezeki. Lain teh hayang deui ngawangkong teh geus terbatas ya waktuna kuatana tos kudu nama sajam kalaka 2 jam biasa nama sajam teh nu geus ge 10 juta kan ieu 2 jam tinggal ngalikeun we henteu baheureuh ya mah bener heureuh campur ya Allah da panitia teh loba hutang gini ka urang can bere udud hampura lain nyinhiran nih maka ngabejaan di sipo. Enggak Pak, doakan sakali di sing sehat, amin. Sok nyarios lah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kadayana nyarios. Bismillahirrahmanirrahim. Suksesna rajaban. Lain kuloba jamaahna. Lain ku ngundang mubalik jauhna.
lain ku loba berkatna, lain ku halodo cuacana, tapi suksesna rajaban, beres rajaban makin nambah rasa sieun urang ku Allah, makin nambah rasa mahabbah urang ka Rasulullah, makin mampu ningkatkeun kualitas ibadah ka Gusti Allah. Wallahu a'lam. Teruskan. Nu capek ojo. Doakeun Pak Abdi keur ngarintis ngabangun kobong pameget deui. Lain rek curhat ieu mah, tapi yen nu hadir leuwih ti 40 jalmi, bener teu? Leres teu? Ingat kana dawuhan Imam Ghazali, doaul arba'ina ka doail auliya. Nu ngadoa 40 jelema seperti doana para wali dina pada bakal ijabah ku Allah. Doakeun Pak, doakeun. Mudah-mudahan pertama abdi ngadoakeun jamaah sadayana sing paranjang umur, babari rezeki, barokah keluarga, soleh-solehah keturunan. Doakeun abdi Pak keur ngarintis ngabangun pondok pesantren Asandami, ngabangun di Kobong Pameget sing digampilkeun rezekina, pasantrenna sing barokah, sing kuringna sing soleh, santrina soleh-solehah, jadi ulama-ulama Allah. Ya Robbal. Sekaligus saya minta doa dan memperkenalkan produk pondok pesantren kami Bu anu tadi. Ta abdi di pesantren gaduh produk cai Pak. Ta ieu caina merekna teh Adawa. Naon cenah? Adawa. Ibu dan Bapak bisa mendapatkan di material terdekat, di material. Di toko terdekat. Dekat mana? Dekat pondok pesantren Asandami. Jadi di mana ya Pak? Doakeun sing barokah caina. Amin. Ya Robbal. Ibu bapak bisa keluarga nanu nuju teu daramang cai Adawa nyuhunkeun ka Allah dan nyageurkeun nama Gusti Allah, mudah-mudahan dibaparinan kesehatan. Ibu umurang kali cenah calakan, cenah capetan, bismillah we cai Adawa. Budak alit mah tong serting ibu meserna nya, meser 7 dus, 10 dus jalan. Loko bisa gitu karena dari penjualan air ini saya salurkan untuk pembangunan pondok pesantren kami. Doakan Bu, ya cai Adawa sing luas jaringan anak, semakin dicintai umat, semakin jaya, semakin barokah, istiqomah, nu nginumna sarehat, calager, ya Robbal. Haroyong caina hoyong. Oh, Ibu hoyong caina. Insyaallah kin ku abdi dipasian gratis. Alhamdulillah gratis lempangna unggul nya heueuh atuh ngabangun aing bangkrut urang dibagikeun mah caina. Ibu hoyong terang kelebihan cai hoyong praktekeun tong di panggung, praktekeun ulah lila capek abdina ceu heueuh. Ibu lamun hoyong terang kelebihan cai Adawa, ibu tinggal lihat di channel Pondok Pesantren Asandami dina Facebook atau dina YouTube Asandami TV. Jangan lupa subscribe, like, and share. Atau ibu bisa lihat di Instagram Ustadz_Arjuna Muda. Jangan lupa follow anjir. Follow aja follow. Tak kituna Umi doakeun sing barokah. Abdi ngical 10 ribuan Pak Bu. Ngical 10 ribuan. 10 ribu teh di panggung di mama ibu gratis. Asa ulin ka imah ayeuna keur di panggung bari ngajak wakaf maksudna. Da harga cai nama teh sabaraha Bu, murah aslina. Ibu datang ka pesantren Arjuna hoyong meser cai nu kamari Arjuna nyanak dokap ka bumi mirah hargana. Yang aya di panggung mah beda deui, abdi bari ngajak wakaf ka jamaah 10.000 per botol. Aceuna Ustaz mau 10.000 hayang 1 juta. Wih, thank you banget. Iya dong guys. Itunya hatur nuhun. Ibu pengen tahu kegiatan kita di pondok pesantren, tinggal di halaman Facebook Pondok Pesantren Asandami. Kerenyan kobong lagi ayah, eta engkete selama pesantren tersebut berdiri, di dalamnya dipakai ngaji, sorogan, balagan, mudakaroh, munadoroh, muhaldoroh, basul masail, baca kitab, baca Quran, keluar di pesantren, mereka amalkan ilmunya di mana-mana, maka selama itu pula pahala bakal ngalir teureun-eureun. Alhamdulillah.
tak itu beda na wakaf teh matak niatna tong meuli di samping meuli teh niat wakaf ya Allah abdi ngiringan wakaf ka pasantren Asandami anu pahalana mudah-mudahan sing nepi ka abdi cengcelengan di akhirat sareng ka orang tua abdi anu tos daya di alam dunia. Insya niatna naon cenah? China di mana ayana China? Teuing teu nyaho. Oh tah, aya orang Cibarusah ce santri di ditu. Terus mananya? Tuh itu hiji sarua atuh sami orang dieu eta oge. Matak dibawa ku kuring sakalian balik teh. Lagi cenah-cenah engke heula tuh pancan ditutup ku ayeuna oge ieu teh. Ibu bapak jamaah nu dimuliakeun ku Allah, rupina sakit di jisim kuring di alam teka mugi-mugi ageng manfaatna khusus pikeun pribadi umum kanggo sadayana kirang sinareng langkung nyuhunkeun diapunten larasna hadza min fadli rabbi mudah-mudahan sing jadi ilmu nu manfaat lepatna eta samata-mata kabodohan kakirangan kakhilafan jisim kuring mugi ageng pangapunten khudma sofa da'ma kadar wallahu yaqdi bihi bati wa firah liwalana fi darajatil akhirah wallahu yaqdi bihi bati wa firah liwalana fi darajatil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.